Gangguan-gangguan hirup loba disebut awaiq. Gangguan-gangguan nuku urang kudu disingrai-singraikeun. Sebab satungtung urang aya bang baluh, urang moal jadi jelema luhur. Kabang baluhan ku dunya, kabang baluhan ku makhluk, kabang baluhan ku nafsu, kabang baluhan ku setan. Urang moal usul ilallah, mahfud ngaranna. Kudu diusahakeun ku urang mimiti micenan watek-watek nu aya di awak urang. Babari urang ngomong nama ngaji teh ai ngaji nama cak Imam Ghazali babari jasa praktekna hese. Urang ulah-ulah ngalengitkeun watak-watak anu aya di awak urang keseluruhan hiji baheula. Mata teh resepeun berwatak neuleuh nu geulis. Hiji bae mata ku urang ditapaan. Teu bisa urang meureumekeun mata. Hiji ta eta ngaranna bang balu. Satungtung urang teu ngariadohan mata, urang moal jadi wali. Duatang kang ngujur ngaler moal jadi wali. Capek. Berangkat gencan geus capek. Abo ieu mah mun berangkat paeh ieu mah. Cili ngabogaan watak resepen pisan lamun ngadengekeun suara-suara nu merdu. Teu kadele ku urang sisarwitina mah tapi suarana duh di balik tembok ada suara mu ngos-ngosan. Tah eta ngadengekeun suara aya lazat sesuai jeung watak. Diriadohan ku urang denge urang. Wajin teuing urang elmuna hebat. Sakikituna bae. Sakikituna bae. Insyaallah. Ya Allah. Kitu kene irung, kitu kene sungut, kitu kene leungeun. Berwatak leungeun teh resepeun jasa mun nyekel nu empuk-empuk. Teu diriadohan ku urang atuh geus mengpele. Jadi eta horenganan naon ngaranna babandul mata, babandul cili, babandul irung, babandul sungut, babandul leungeun, beuteung dubur kubul etalah anu ngahalangan usul ilallah sehingga urang teu bisa hiber ka Allah. Mentek riyadhah ngajar nafsu. Mujahadah merangan nafsu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah.
Carana supaya orang keluar tina belenggu eta maka orang kudu loba tafakur jeung muraqabah. Jelema lamun dibelenggu di penjara mah bisa ceriknya naon bae dikorbankeun ku nyana. Komo jelema ternama aya tanah-tanah dijual jangan lengitkeun belanggu dirina anu keur di penjara. Kendaraan-kendaraan dijual jangan lengitkeun beban belenggu nu aya di penjara. Segala rupa diusahakeun sugak sogok kiri kanan terus nu pentingnya na merdeka tina belenggu penjara. Diusahakeun ku saha bae oge tapi ternyata belenggu hate anu bakal mawana langsa di akhirat teu pernah kunyana diusahakeun. Teu pernah kunaon. Ieu kebeloonan urang. Beloon eta. Aya hiji waliullah di penjara. Datang ka di penjara, di jero nyana dikerumuni ku ahli-ahli penjara. Datang menyapa, "Mama, kok bisa asup ke penjara? Mama maling." Geus henteu, Mama. Mungkin Mama boga kalakuan anu teu endah meureun sampai datang ke penjara. Henteu, Mama. Kayak bisa ka dieu zolimna penguasa. Mama mah dakwah teu senengeun penguasa di dakwahan. Asa kasinggungnya na maka Mama dijeburkeun ke jero penjara. Kumaha tuh yang geus kieu Mama teu kumaha aja Mama masanajan di jero penjara merdeka. Merdeka di mana horeng? Cak nu sejen urang ka dieu hese ka dieu hese. Ih. Ai aslina merdeka mah teh hirup di luar penjara jeung di jero akur pangeranna Allah keneh. Ketika orang di luar penjara jama mama itu haram ieu haram. Itu embung ieu embung. Atuh di jero penjara ge naon bedana aja itu embung ieu embung. Beh teu beda di jero penjara jeung di luar penjara. Mentek Kangjeng Nabi Yusuf mah hayang di penjara bae. Nya nama nikmatin di jero penjara Kangjeng Nabi Yusuf mah. Sebab naon? Leuwih nikmat ibadah ka Gusti Allah di jero penjara eueuh nu ngaganggu batan di luar. Ih, wali mah pandanganna kos kitu. Ohara jasa. Nu mentak eta wali dikiriman ku guruna sajadah. Cak guruna lamun maneh hayang kaluar ti penjara, yeuh kuncina diberep sajadah. Diamparkeun ku nyana di jero penjara. Cak anu sekelilingna maknya sajadah bisa mukakeun kunci. Ih, kunci penjara mah besi lain sajadah. Cak wali teh hebatan keneh sajadah batan kunci gerage. Tok lamun maneh yang kalaluar kula rek ibadah ka Gusti Allah. Aju maneh kalaluar ku kula dipangmukakeun. Bener Mama. Hei, itu tenang wae sih. Bontot bae bisa salam ka laut. Atuh komo ieu sajadah. Hei, komo kumisa bibrozak. Si jampang mah teu eleh kunyana. Masya Allah, jelema mah jelema nilai kumisa bibrozak biasa-biasa bae. Tapi monyet masih enak. Nyana ngamparkeun sajadah di jero penjara. Cak mama kula dek ibadah ka Gusti Allah. Langit eueun mesen bisa dijieun ku Allah. Bumi eueun mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah.
mesen karep Allah bisa dijieun ku Allah nu ngahirupkeun Allah nu ngamaotkeun Allah anu nyugihkeun Allah anu nyangsarakeun Allah nu nyehatkeun Allah nu ngagringkeun Allah hakikatna nu ngasupkeun ka penjara lain penguasa Allah ketika Allah dek keluarkeun gampang ye mama ulah sok loba omong lah sakjana coba buka ayo salat sholli Allahu akbar aya nu ngomong mama eta salat usolina nan usoli libukail kunci Allahu akbar sia sok aya nyaho bae segala salat bae usolina ditanya ku sia komo lamun hayang salat hayang ieu naon garang-garana batu cincin daratang bangsa per naon ngaranna dare dunia supaya datang aya salatna tak eta bae cenah kiai itu sia mah kitu bae pan salat Allahu akbar beres salat maca nyana wiridan ya ayu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram mal diteruskeun ku aing babacana ke kusia dipraktekeun paranti muka kunci aju sia maling ditanya ilmuna nang tiki uci cenah pan aing jadi agen berarti wah teman kitu-kitu bau rahasia tuh wah saya hayu koyong nama kajen teman beres salat doa langsung tadi bener baik tengah puting kira-kira jam hiji jana salatna eta pintu penjara kalaluar pret digerokeun ku nyana keluar ayo geura mesti keluar lupat ayo mama moal kan mama ayo mama maksudnya mama moal kalau moal mukakeun lawang doang jang maneh ci ndek ke mama nu keluar jangan mukakeun age mama henteu maneh bae mama mah ngan sakadar jang batur doang mama mah geus teu kudu mama mah geus bener mama bener tuh salaman teu kudu salaman geus ulah kabura penjaga sia ke kalau luar kabeh plok beres ngunci deui plok padang di deuleu ku penjaga isuk-isuk dek dirangsum eueuh ieu kamarana kosong tinggal aya mama bae keur salat duha Allahu akbar teu bisa ditanya Ustaz duha maca Quran terus baca Quran zikir ke salat zuhur Allahu akbar tas zuhur langsung maca Quran deui zikir deui Allahu akbar cak penjaga aing irhananya ya bisa aja jana akhirnya minta nyana ngadeketan mak punten kula ieu minta kesempatan dek ngobrol wae ka dieu ya naon ieu mendek nanya bae nu aya di dieu sababaraha kamar kosong ieu kamarana balik cek cenah jujur awada jujur ai eta bisa baralik pan kami narangtung di hareup kok bisa teu kadeuleu ku kami jeung ieu nu mukakeun lawangna saha Allah nya kami ge nyaho ja kami ge pangeran teh Allah ngan ieu nu bisa mukakeun ki sababna saha sajadah mama ulah sok pabelit ngomong ieu saya doa minta ka Gusti Allah mama nu Allah lawang nu Allah dikunci nage kunci Allah jelema hayang kalaluar geus sababaraha tahun mohon ka mama aju mama ngadoa kalaluar pan ku kami teu kadeuleu atuh eta mah pan lain mata jaknyana mata mah di dieu ieu mah lain mata ieu mah mata lalagaan ieu mah aslina mata mah di dieu jaknyana di kolbu geus ieu mah sanajan beuntak bisa teu neuleu sebab ieu mah lalagaan mata ieu mah rohna eueuh teu bisa neuleu nu ieu mah tanu mantak aslina mata mah nu ieu
Bu itu penjaga kabeh dulur kadari urang ngaji wali mah di mana ge ditaluturkeun ngaji bae coba mama bejakeun coba deui wow kabeh kru penjara hadir kabeh pimpinan penjara ge hadir coba mama jelaskeun cak mama nu mantak ieu kaluarga sababaraha taun nyana dirindukeun ku dulur ku anak ku tatangga jeung can puguh boga kasalahan nu asli lantaran model kula bage asup ka penjara teu boga salah ku zalimna penguasa maka kula ge ngerkesela ka Gusti Allah wajar henteu mun dikaluarkeun ternyata cek Gusti Allah wajar sebab teu saimbang jeung kasalahanana maka mama ngadoa ka Gusti Allah nah kalaluar setelah keluar ngonci deui nu dipertanyakeun kami jadi penjaga di dieu berang peuting kok bisa teu kadeuleu cek mama mata nu ieu mah bisa neuleu bisa henteu lantaran ieu mah mata lalagaan mata nu asli mah nu aya di jero kolbu di mana mata di jero kolbu muka maka boro-boro nu aya di hareupeun tuh Mekah Baitullah kadeuleu tuh Madinah Kangjeng Nabi katingali berbagai-bagai wali-wali Allah makomna kadeuleu bahkan lain nu aya di dunia bae di alam akhirat alam barzah bisa kadeuleu alam akhirat jembatan Siratal Mustaqim kadeuleu maka ku kadeuleu nak mata hate bisa neuleu ieu jelema-jelema nu zalim jelema anu kru-kru penjara cing gala luncat magudubrak ka neraka kadeuleu ku mama kami ieu ka neraka kabehan kabeh kaget mama ulah sok macem-macem mama mah teu macem-macem kos potot gambar sama macem bae cek mama eta kos kitu kadeuleu ku mama zalim nah pertanyaan kahiji geus terjawab ternyata mata ieu mah lalagaan mata asli mata kolbu ketika mata kolbu geus muka ujianana moal daek cicing di dieu jadi penjaga moal daek jadi jelema anu teu nurut ka Allah jelema nu teu nurut ka Allah nu zalim eta mata hatena anu henteu muka pertanyaan kadua naon sababna mama ai batur dikaluar-luarkeun ai mama henteu pertanyaan kadua coba kunaon batur mah penjara teh belenggu asa terbelenggu nyana di jero penjara lantaran nyana mangan sakadar mikiran teh dahar nginum dele ieu denge ieu irung ieu dan lain sebagainya geus atuh nyana mah di penjara teh kesulitan ai mama mah tepati di urusan mata ieu celi ieu irung ieu dan lain sebagainya mama mah ngurusan teh kolbu ai kolbu jelemana di jero penjara bisa ka sorga bisa ka mamana jelemana di penjara bisa keluar mata kolbu maka mana-mana jelemana di kamar jelemana di masjid jelemana di penjara kitu-kitu kene sebab naon nyantelna jeung Allah mama coba-coba kami pagahan atuh abeh kami bisa ibadah ya apiap ka dieu ya ieu jadi ieu ndek jara diwali kabeh kabeh belajar ka mama mah teh yang keluar di penjara kumaraneh dek dikaluarkeun kami mama moal dek di penjara bae moal model Habib Rojak mun di penjara moal yang keluar naon sebab jana mah keluar ge henteu guna ku pamajikan dicarekan bae dina nalika balik ja pamajikan geus teu butuhun sebab budongkar antikna geus teu hudang geus cak Habib Rojak aing dek naon di luar geus cak yana maning di jero lah disumbang cak yana dahar tinggal dahar nginum tinggal nginum aya teh jelema nu di penjara model kos kitu eta buktina si eta jadi jelema anu geus deket ka Allah mah hirup sarua bae kok bisa kos kitu lantaran deket jeung Allah ai Allah mah teu kakurung ku waktu teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat ja urang nu kakurung ku zaman jeung kakurung ku tempat mah urang mah sebab urang mah kasorot ku panon poe ai Allah mah nu nyieun panon poe geus Allah mah teu kakurung ku zaman teu kakurung ku tempat Allah mah mun urang ngadeukeutan ka Gusti Allah bakal boga perasaan bahwa urang teh teu kakurung ku tempat teu kakurung ku zaman ku waktu
atuh sarua bae di luar penjara jeung di jero penjara ibadah we ka Gusti Allah. Akur bae beurang jeung peuting lantaran teu karasa beurang teu karasa peuting. Eta kabeh penjaga-penjaga penjara ngararaji sakali, dua kali, tilu kali dasar hikmah ti Gusti Allah. Asup ka jero hatena eta kru penjara jara diwali kabeh. Akhirna cak nyana urang baralik bae yuk. Baralik penjara kosong. Raja bingung raja. Wah iya kamarana balik cek nyana. Ya ku aing ditingkatkeun deui gaji, embung aing mah hayang gaji ti Allah bae. Pan ieu sia jadi kararieu, ieu tah gara-gara mama ngadidik kami. Kadiri ieu jadi senyana geus dibuka-bukakeun kita penjara, mama mah di jero penjara bae. Batur geus baralik, kabeh penjara yeuh kosong. Penjara geus karosong geus dibuka-bukakeun nyana kabeh pagawena tinggal raja bae. Ieu saanu ngurusan atuh mama. Ieu mah geus anu ngurusan ku mama kajeun mama mendeg jeung Allah bae. Oh cak mama teh cak maraja teh ai geus atuh ai mung keluar mah mama bae nu kula bae anu mawakeun sangu segala cai. Tungtung nama raja isuk-isuk mang mawakeun sangu. Sore mah mawakeun sangu segala geus saminggu cak mama sial aing capek. Aing raja tah lain sieun. Jadi raja bingung. Kita keluar embung. Aduh. Itu raja geus eta naon ngaranna ngarayu supaya mama keluar. Henteu embung cek nyana. Geus ngeunangeun jasa di dieu cenah di penjara. Akhirna mama ge nanya eta raja, "Ku mama bisa jadi betah di dieu?" Betah sebab hirup jeung Allah. Di luar jeung Allah, di jero jeung Allah, teu karasa beurang, teu karasa peuting. Mama madahar sakieu, teu dahar sakieu, geus nikmat jasa. Cek tuan raja coba konsepna naon sih mama? Piwalian deui bae ya. Asana nagara ditinggalkeun ye. Cak mama hiji tuan raja. Manuk di kurungan terbelenggu nyana hayang hiber tapi di kurungan teu bisa hiber manuk aya deui manuk anu di talian jangjangna di talian sukuna nyana hayang hiber lantaran dibelenggu ku tali teu bisa hiber. Sedengkeun manuk mah biasana hiber ngapak hirup di mana-mana ka mana-mana kumahanyana bae merdeka hirup. Tapi ulah haju Indonesia Raya. Merdeka mah merdeka bae. Ulah haju negeriku. Taya manuk hiberan lantaran lepas tina belenggu tali jangjang tali suku. Kitu kene belenggu kurung. Ketika manuk dibuka talina kikipliknya. Tapi can bisa hiber lantaran sukuna di talian. Ketika talina geus dibuka manuk bisa hiber ka mana bae. Bener. Tapi aya nu bloon manuk gejek tuan necek mama. Mana tah manuk nu bloon nu mana? Manuk nu bloon teh ya manuk anu geus dibukaan talina. Manuk anu geus dibukaan tali jangjangna, manuk geus dibukaan tali sukuna, manuk geus dikaluarkeun tina kurungna. Maksudna tinggal hiber ka mana sakahayangnyana bae, tapi manuk teu daek hiber eta manuk bloon bin tolol bin goblok. Eta kos kitu. Kemerdekaan aya di manuk lantaran geus eueuh belenggu. Sebab nyaritakeun nanaon ge geus aya di nyana, nyaritakeun ilmu aya di manuk, nyaritakeun gagah aya di manuk, nyaritakeun merdeka aya di manuk. Kunaon manuk teu daek hiber, malah kukulintingan kikipli kan eta manuk tolol bin goblok. Kenyahoeun nyana menikmati suasana alam, mana gunung, mana danau, mana leuweung, mana gurun, manuk anu hebat mah atuh hiberan ka mana bae.
tah lamun aya manuk geus lepas ti belenggu haju teh hiber eta manuk tolol manuk goblok cek tuan raja teh mah jaka aing bisaan wali bisaan wali aduh tuan raja ngomong ke mama eta maksudna manuk ka abdi teh manuk ieu mah sok aju kasinggung kitu jasan teh mah ka abdi manuk ieu mah manuk tolol oh asa dedek bae kana hate teu mah jaka kula manuk asana asal ditolol-tolol bae ka hate kula manuk ieu mah manuk goblok cak tuan raja aing besi beuki goblok bae cek nya ja aing nu sabenerna mah hirup anu kudu hihiberan macak tuan raja kunaon atuh aing teh mani koster belenggu aing kudu mah jasa segala rupa teh aya di aing ilmu aya di aing gagah aya di aing wawasan aya di aing segala aya di aing kunaon atuh aing teu bisa hiber ieu mah percis kos manuk goblok atuh aing mah meureunana eta si mama meureun ngagoblok-goblok ge ka aing udah sok aju kasinggung jak mama manuk ieu mah tapi asa ka kula atuh aya asa mah heueuh meureun tah eta teh ditaliti ku tuan raja beuh horenganan paingan pagawe penjara kalaluar horengnya nama hihiberan engke meureunana aing di akhirat ca tuang raja teh ai pagawe-pagawe penjara aing mah di akhirat ka sorga aing mah terbelenggu rugi amat maka kuari mah ieu kerajaan deuk dibikeun ka mama wah ieu jadi tibalik ieu mama abdi hayang merdeka kuari mah hayang hiberan ka ditu ka leuweung ka gunung ka mamana ieu mah kerajaan deuk dibikeun we ka mama kumaha jadi najis cek mama mah yang di penjara bae di dieu mama ieu penjara geus sorangan bae usah saha babaturan penjara eueuh kabeh geus dikaluar-keluarkeun ku mama aju ieu pagawe geus eueuh mama deuk di jero bae sorangan henteu sieun naon teh jeung Allah mama mah jeung nu boga dunya mama mah ambo cek tuan raja teh ku ngeunah-ngeunah teuing isi hirup kos mama abdi hayang kos mama coba bener hayang sakali 2 kali 3 kali ditawajuhan kunyana ku mama teh tuh dibimbing ih dengan singkat masya Allah teu hayang nyana jadi raja ilmu kawalian teh kos kitu tah lamun guruna wali muridna jadi wali ya Allah ya Rabbi nu mantap urang mah teu jadi wali atuh guruna ge wali ini hese ternyata horenganan ieu manuk kurang teh disapertikeun kana manuk teh lamun di talian jangjangna di talian sukuna aju komo nu diasupkeun ka kurung teu bisa hiber ka mamana teu merdeka ketika manuk dilepaskeun tina belenggu dilepaskeun belenggu jangjang belenggu suku aju dikaluarkeun tina kurungna tinggal hihiberan ka mana eta kayang manuk akur ngeunaheun nyana acenak deuk ka pegunungan apa ka sawahan ka huma acenan deuk ka danau deuk ka lembah deuk ka mana bae pek merdeka ngaranna hirup kumaha nyana bae nu pang tolol-tololna mah di belenggu henteu di kurungan henteu tapi teu daek hiber ieu nu bloon urang kuari mah hirup teh apa majikan teu boga pusahan teu boga nanaon teu boga urang teu terbelenggu ku nanaon hirup teh sorangan bae kuari mah ka eta teh lamun teu hiber rugi lantaran nyana belengguna geus eueuh tapi teu daek hiber endahan kikiplik nyana di luhur kurung tolol teu coba cak anu boga manuk ge manuk atuh sia hiber manuk ku aing sia geus dilepas-lepaskeun teh tali jangjang sia suku sia tak kuari sia geus dikaluarkeun tina kurung hiber atuh endahan di luhur kurung kiplik cak Allah teh hei manusia sia ku aing geus dituduhkeun belenggu sia teh ku aing geus diraga-ragakeun kunaon atuh sia kikiplik bae henteu daek hiber tapang bloon-bloonna jelema anu geus dikaluarkeun tidak belenggu tapi henteu daek ibadah ka Gusti Allah eta bloon eta
urang kuarimah nu mantak teu ibadah teh lantaran tekanan keluarga pemajikan dita dagang pantes. Urang kuarimah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah teh lantaran urang boga jabatan tekanan tina jabatan pantes. Urang kuarimah nu mantak teu ibadah ka Gusti Allah dengan mantep lantaran orang apatula patili di organisasi pantes. Artina pantes teh emangnya nama teu hiber. Ya bisa di talian. Eta mah parantes, artina pantes teu bisa hiber ge teu ibadah ge parantes geus di akhirat ka neraka ge pantes. Tapi ieu mah panti partai henteu. Organisasi henteu. Tani henteu, gawe di pabrik henteu, kemudian ngojek henteu, segala rupa henteu, malah cak pamajikan lagi kak, tuh hirup aku maka kabaya tuh mah, ya mah kula malah tuh jangan sakikieun aja orang keur ngora mah geus mun geus kolot, tapira urang mah tuh hirup ge ngadu tonggong doang, sare geus kesenangan, geus suatu kakak. Ngeus batu di masjid ke di musola ngaji ka kaditu geus aya tasen di pamajikan berarti kan geus terbelenggu henteu terbelenggu jajang dahar aya ka ieu atuh urut-urut baheula teh kontrakan Jaya keneh dina teh anu kontrakan Jaya ieu lah tuh dijualan ku urang ge segala perhiasan-perhiasan jang dahar mah aya kuari mah geus kolot kakak kaji atuh geus bae kuari mah jabung atuh tuh ka ditu ka pangajian ngaji geus sanajan ka haji deuk di masjid bae ge kula mah geus ridho geus ka ditu kula mah seneng resep cak pamajikanna mah ja anak geus mandiri kuari mah incu geus bare nu ngarurusan urang tinggal duaan bae geus atuh ka ditu jabung eta ngaranna geus eueuh belenggu hajunya anana teu daek ibadah pangblon-blonna endahan jana kikiplik di luhur eta kurung kiplik cak bobogana goblok teh sih eta kan gerak Allah tah geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian haju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana pangbloonna jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae siksana leuwih gede ke di akhirat bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu panggede-gedena siksanya na cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia tarolah masa muda nama sia gawe tarolah masa muda na sia dagang tarolah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha tapi pan ku aing dibere umur panjang sia ajo ku aing belenggu jang dahar ambalaya pakai ambalaya geus eueuh belenggu bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji ka ditu bae atuh jabung ka pengajian ka mushola ka masjid tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae maka ku aing sia ieu bakal disiksana 7 lipeteun anu biasa. Masya Allah karim ngeri sebab geus merdeka-merdekakeun ai wali mah pan ngahaja ngamerdekakeun dirinya nama kuari teh naon ieu nu jadi belenggu nu jadi belenggu teh kuari mah ieu anak berusaha nyana ngalepaskeun belenggu tina anak geus dirialdohan ku nyana pamajikan lain kudu ditinggalkeun dicerai tapi carana setik-setik supaya pamajikan teh pamajikan urang mah urang paling ge kabutuhan doang koclek beres aduh orang kayak deh kabutuhnya lagi seru apa nah ya dimerdekakan terus tina dahareun tina ini mun pampaka terus nya nama usaha wali mah setik-setik ngajauhan keluarga ngajauhan teh batin setik-setik ngajauhan makhluk setik-setik ngajauhan dunia capek tangtuna tapi Allah merek lantarannya na usaha menjada wajada di usahanya na ngajauhan dunia dibere ku Gusti Allah tersep kana dunia bari dunia na dimomoy ku Allah datang bae terus tidak usaha ngajauhan makhluk dibere ku Allah kanikmatan ngajauhan makhluk kemudian bari makhluk datang bae kitu kene nafsu jeung setan capek pasti kajen kumaha ge nu mantak per detik per menit nya nama terus bae
ke Allah terus dikelilingi kunukunyana dipakai ka embung lantaran kuat ai ku Allah diberi kuat mah kuat bae muncullah jadi waliun min auliyaillah moal pati-pati diangkat jadi wali lamun nyana teu merdeka lumentak contoh manuk deres manuk anu di talian mah teu hiberge deres manuk nu di talian sukuna teu hiberge deres manuk anu teu bisa hiber lantaran di kurungan ieu mah manuk geus kaluar ti kurung belengguna geus dilepaskeun masih teu daek hiber kana bae ieu lah jelema nu pangbloon-bloon akhirna raja dirinya asa asup nasehatna terus beki dia beki ibadah beki mantap beki dia beki ibadah beki mantap kerajaan diserahkeun ka nu sejen nyana beki mantep jadi raja kamari mah raja teh secara zahir kuari mah raja na jadi raja batin nyana ngabandingkeun tatuan raja ternyata horenganan aslina raja mah horeng jadi kakasih Allah tuh caknya nikmat horenganan hirup di mana bae ja Allah mah aya kumaha bae ge ja Allah nu ngurus kumaha bae ge ja Allah nu mere kumaha Allah bae Allah ja anu melindungi geus atuh sagala-gala rupa ge ka Allah horeng ieu jadi raja mah geus jadi camat jadi bupati raja lalagaan jadi gubernur jadi presiden raja lalagaan aslina jadi raja mah kos eta tadi mama kiai di luar penjara jeung di jero penjara bakal akur bae sebab hiji ngan ka Allah subhanahu wa ta'ala nu mantap ketika urang aya babandul mahfud ngaranna jelema nu dihinakeun ku pagawean yakni nu dibabandulan ku min ku ila ku an ku ala dan lain sebagainya sarua jeung manuk di talian jangjang di talian suku nah eta adalah teu bisa hihiberan nu kos kitu ngaranna mahfud namun daya kiai teu daek hiber teu daek ibadah secara batin eta kiai adalah kiai mahfud ngaranna pamarentah mahfud pedagang mahfud teh kang den hinakeun kang den asorakeun kang den gusrukeun kang den gejeburkeun kos gitulah menjadi horenganan wali bacicing di mana bae ge mere elmuna ilmu kawalian bae sakumaha jelema ahli politik cicing di mana bae ge nu diomongkeun teh politik bae kajentingnya nanggeus panyakitan bengek geus teu kiprah dina politik ketika ditatamuan ku jelema Waalaikumsalam waduh ini sekarang udah sakit iya udah asma udah parah kok ada semenit 2 menit terima kadituna ngobrol politik deh bae nyana nanggeus setruk geus kieu bae ngagoler bae padahal mah ketika orang datang kadinya nyana mantan gubernur nyana mantan menteri misalnya nyana mantan bupati ketika orang datang kadinya silaturahmi sakedeung mah ngobrol nu lainna kadituna politik deh bae ketika jelema ahli ekonomi kajian kuku mage urang namu kanyana moal kebel ngobrol nu lain mah kadituna nyaritakeun perkembangan ekonomi urang ku hari malamun namu ka Elias Pikal sakedeung urang ngobrol nu lain-lain pasti kabelah ditu nama ngomongkeun tiju bae kajian kuku mage urang lamun namu kasih Supratman si Herman katen kesebelasan Persita Tiasa karangarana gegeraan geraan besok seserian siapa bangun teu nyaho pasti ngobrol kena tentang main bola baik jadi berarti almaru hiji jelema eta teh mah manahaba bareng jeung nu dipake karesep ku nyana resep politik ngobrol politik nyana resep ekonomi ngobrol ekonomi nyana resep budaya ngobrol budaya kiai ge karesepna fikih ngobrol fikih bae kiai karesepna alat ngobrolna alat bae kiai karesepna usul fikih bae kiai karesepna hadis ngobrolna hadis bae kiai karesepna teh ieu mah karesep nyana mah resepna teh mah nyana mah di pendopo bae cara kipudoli atuh eta bae jeung abi berojak balik dikasih berapa bib galbengnya dari 10 juta mah 300.000 aja pendi jadi beda 300.000 aja kita balik sorangan biak di jalan budak rugi nya 300.000 biak di jalan di akhirat kana neraka
Geus pokona pangrugi-rugi na jelema Haji Pendi guys pokona. Aduh, jangan kayak ngomong kayak mal deui cek yang lain. Emang di ditu naon bae tuh Haji Pendi? Ngaji Yasin sih. Emang ngaji Yasin di itu karena Allah. Henteu cek. Mana aya di pendopo karena Allah. Tsunami bisa. Tah, ieu ge wali. Wali mah di mana bae ngembangkeun ilmu kawalian kos dukun. Dukun hirup di mamana ge ngembangkeun ilmu dukun bae. Wajan ku kumaha ge. Urang mah ngobrolkeun batu teh batu Alimaya, Sungai Darek itu bacannya nama lain. Wo, ieu maunahan. Ieu batu combong. Lamun ditoelkeun nyileuk ke jelema. Lamun dikatakeun ngudag ceuk. Ieu. Atuh terus bae dukun ngobrol lagi kos kitu bae cenah Bang. Ieu anti tembak, ieu anti cukur, eta perdukunan mah kos kitu bae. Mantek sing hade eta cincin nu dipake ku Habib Rozak teh. Lain sambarangan eta mah beuh cincin teh eta waktu gunung meletus eta cincin eta. Nu kaluar ti gunung teh eta, ngan sakikituna. Eta mah gunung meletus teh lain endek meletus dan naon endek kaluarkeun cincin nu dipake ku Habib Rozak bae eta mah. Bo eta dukun lamun ngomong blon. Pohara iyalah cenah kieu cincin geus kaluar mah cincin ieu atuh gunungna ge geus teu meletus deui. Padahal eta gunung eta dukun geus ngomong pohara amat. Jadi urang teh ngarasa mau pohara amat teh si cincin. Pokon ngan sakikituna. Gunung meletus teh deuk ngaluarkeun ieu doang mentek ieu. Pohara jasa. Baheula malamun lampu Aladin digosok-gosok kaluar jin. Ieu ge sarua. Naon bedana jeung Aladin? Eta tah cincin Habib Rozak mun digosok-gosok masyaallah kaluar naon kiai kaluar di dieu sing gerendul sasanggaleun tah eta dukun terus emang kos kitu jelema mah naon anu dikaresepkeun ku nyana di hate eta wali cicing di mana bae mere ilmu kawalian nu mantak urang mun kadatangan Kangjeng Nabi Qadir moal kebal jadi wali. Urang moal kebel, urang kadatangan misalnya sesari pidatullah atuh moal kebel jadi wali. Moal kebel jadi wali kadatangan ku wali teh jadi wali sebab lawan mere ilmuna nu aya di hatenya na. Tok urang mantak sok barage. Urang keur cicing di imah. Datang ka urang teh kitu kiai. Udang-udang nu bude hebat pokona. Ngan Golkar. Moal kebel. Moal kebel sarua urang yang gusruk bae sarua. Si kade tah tamu teh kos karari itu teh tamu teh datang ka urang teh kumaha datangna nyana mantak datang kitu Kangjeng Nabi Qadir atuh geus lah moal kebel memenitan jadi wali kuneuleuh na doang kuneuleuh kajana ngecap saucap bakal jadi wali sponsor eta mah sebab jaran nu dibawana wah ilmu kawalian ya Allah ya Rabbi urang kadatangan sakedeung maku DPR aju bae, guriwol basa salaman sabareut kana ku dari tak sabaraha. Aya Haji Pendi mah aya dina dirugi bae. Dirugi bae ngana mah. Datang gubernur bari ditanya, mere sabaraha ngaji? Boro-boro mere. Ngana henteu. Tungtung nama hate dangkal dibere henteu. Eta urang kadatangan ku DPR sakali dua kali ngobrol 3 kali teuas ge hate. Teuas. Lain lalagaan teas kurang-kurang nama kula ge garasa asal tas ngobrol bae jeung DPR teas hate sebab mawana kadinya bae ieu pangajian endek dimangpaatkeun ku DPR sabaraha kali ngan kula na galak aing kajen aing mah di benduan ge kunyana tok dek dikondisikeun bagaimana cenah kiai anu-anuan tidak bagaimana kiai cenah anu-anuan tidak urang geus sababar kali DPR ngajakan ka aing teu aing mah kajen kumaha ge moal duk disumbang anu-anu masyarakat duk dibere anu-anu sabaraha cenah kiai nu ngajen teu hayang aing mah geus siana ge teu kudu ngaji geus pokona mah ka ditu babur entek bendueun ka kula kajeun aing mah dibendueun ku nyana saulah ku Allah wae aing mah geus ajunna ngomong beuh ki uci mah cenah ekstrim ya sabodo ke di akhirat deuleu ku aing sia ngomongkeun aing awas ya emang naon gitu ditimpa ku bontot sia ku aing iya keur carita eta wali datang mere ilmu kawalian nu mentek atur salamna ge urang lamun diatur salaman kiai cenah aya nu atur salam di Jawa Timur kiai anu bunga ka hate kiai anu atur salam kiai anu geus ti lokal luar aju ka dieu ka kiai Jawa weureut peuh bunga mesti kiai DPR atur salam sial
cak DPR teh beuh aing pamenang atuh deuk menang di mana jeung si neraka dah cenah aing moal ngaji sanu nita ngaji deui na geus ya aing ulah dikitu-kitu teh aing mah deuk kitu baja atuh teh jajan ge manusia yang salamet aing mah keur ngomong bae lantaran eueuh jalan jang ka sorga jadi DPR di Indonesia mah sebab naon atuh aing nyaho ja pengkondisian di jerona kajenteng make kopiah make sagala ge jadi jerona mah korupsi tetep ceuli datang teh korupsi bae ge emang kumaha kitu di jerona maling mun kukula dicaritakeun cara maling nanyana atuh nyaho jasa aja nyaho jasa jadi pemerintah emang teu maraling atuh maling emang kiai nyaho jasa ieu mah lamun dibejakeun lillahi ta'ala nyaho jasa tentang struktur negara nyaho jasa komo di kabupaten mah di urang ieu teh APBD-na teh Tangerang teh 5,7 T 5,7 T Tangerang ieu emang teh aing nyaho aja teh bagus itu aju dikamanakeun ka mana subna tuh nyaho nu kudu yang anu sakayu kan nya anu sakieu ieu cicing di imah teh lain cacing-cicingna deh nyaho aing anu mantak ieu pembangunan teh aing mantak wani ge ieu dangkal lamun nyana manggil aing nyaho sia mah lantaran teu nyaho lah ngomong kitu ulah lamun sia ayo pemerintah bro giliran mah dipanggil coba terangkeun moal bisa sia aing mah bisa ge tuh aing teh tuh aju takabur betung-tung nama ngan nyaho lah nyana ngobrol misalna haju pa bener-bener nyahoan kula bahwa nyana maling ye mentak wajar ngomong sautak saeutik mah sebab nyaho gitu cenah kieu menang nanti mana isu teh mau urang nyaho teh kos kitu rahasia perusahaan kok kiai ngomong kos kitu bongan aing teh dibere pan ku nyana iya bakar cerita ilmu kawalian suka anu mere nyaho kos kitu mana iya mahfud bil harfi fa huwa ma yufatu bi lepaskan belenggu urang deuk ka Allah komo urang geus kolot mah geus wajar lepaskeun keur ngorang geus urang ditafak non karena di istighfaran istighfaru kayataju ila istighfar cek situ rubaiah istighfar siapa butuh karena di istighfaran sebab naon istighfar urang malalagaan pan nah nu mantak urang kuari ngaistighfaran nu baheula geus aing baheula mah sabenerna mah hayang dunia hayang campur jeung makhluk rugi sabaraha umur dipake rurugian geus kajian Gusti Ampura mulai ti kuari lepaskeun belenggu urang jeung dunia lepaskeun jeung makhluk lepaskeun geura belajar lalaunan setik jak kuncina mah eta kajian ku kumaha ge naon gitu ngaranna bantulah ku zikir ku urang ka Gusti Allah sedangkeun dina ilmu kawalian zikir teh kapan tahap-tahap mimiti zikir lisan jang urang la ilaha illallah naik zikir tarekat Allah naik engke zikirna kalubhu Allah naik engke ka dituju ka sir eta teh bakalna hu eta teh teu bisa dipindahkeun teu bisa pindah sorangan kayak kadeuleu perkembanganna jelema lamun geus zikirna la ilaha illallah na jadi bakal kos kitu tingkahna ditaekeun ke lamun geus jadi bakal kos kitu ge mun jadi bakal kos satungtung can kadeuler lamun kitu kos kitu atuh moal cara tangkal kayu be lamun ka eta tetangkal be lamun ku urang kakarak dipelak engke ke sirungan berarti kan nyaho jadi ta urang ke sirungan gede berarti perkembangan kahandapna karena kanyahoan berarti kan kudu ditingkatkeun ku urang nah eta sarua datang ka kembangan ke lain deui datang ka buahan ke lain deui kitulah dina zikir nu mantak lain bantrak-bantrakeun cara napasna cara pereumna mereumkeun mata ieu mereumkeun mata hate dan lain-lain sebagainya mantak Kangjeng Nabi nyarita mutu qabla an tamut paehlah maneh memeh maeh paneh titah paeh ti heula memeh paeh beneran kudu kumaha eta atuh mau golok bae urang atuh udah bunuh diri bae lain gitu tetap kudu aya nu ngabimbing cik maehan teh maehan naon ieu teh maehan tina kahayang nafsu gitulah ieu mah keur carita horenganan aya ilmu fikih aya ilmu tauhid aya ilmu tasawuf aya ilmu thariqah aya ilmu ma'rifat aya nu ngabimbingna
ilah kudu keluartina belenggu lepaskan belenggu lalaunan sanajan orang berthariqah ngalepaskan belenggu bakal nikmat baik di mana-mana jelema ibadah ka Allah timimiti syariat naik kana thariqah naik berhakikat ketikanya nanggeus aya dina hakikat nyana jadi raja nu asli mah lain belusukan lain gubernur Ahok lain bupati lain camat lain lurah lain arat tapi orenganan asli naraja mah wali sebab nu ngaran raja mah jelema nu merdeka mah wali moal bisa merdeka lamun teu latihan heula negara urang negara Indonesia 350 tahun dijajah hayang keluar tina belenggu penjajahan musyawarah seluruh rakyat Indonesia dengan dipelopori ku sababaraha pelopor aya Bung Karno di dinya aya Bung Hatta di dinya perjuangan aya Imam Bonjol aya Raden Supratman aya Ibu Kartini jeung nu lain-lain karena kesemangatan bangsa bergerak menuju satu kemerdekaan misi jeung visi dihijikeun tanpa pamrih. Alhamdulillah Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 menaikkan bendera sangsaka merah putih menyatakan negara Indonesia merdeka ditebus dengan berjuta-juta mayat berjuta-juta ruh anu ngagulimpang bapana anu ngagulimpang bapa kolot anu ngagulimpang pamajikan anak tetangga jeung sajabana hanya untuk kemerdekaan. Dia sila kemerdekaan dengan tebusan seperti eta anu boga sejarah baheula bapa kolotna tertembak kena murtil anu pamajikanana we ceelian anu deres we ceelian manu kabom menghandapkeun bujal tapi hirup kan teu bisa dipake. Nah iya anu dipencitan anu susuna digodot eta tebusan sebuah kemerdekaan nu kuari diaresian kunyana teu pernah membaca sejarah menang capek luar biasa nyana merubah kedaulatan anu tadina kedaulatan rakyat kuari kedaulatan sieta kedaulatan sieta kedaulatan sieta nah iyalah eta mah negara teu masa bodoh ieu mah urang manyaritakeun kemerdekaan diri mimiti urang teu merdeka ku dunia diutar-atur ku dunia harus berangkat pagi pulang sore hanya sebuah dunia naik turun jabatan kemudian boga anak buah lah urang kieu kitu hanya sebuah dunia. Ternyata orang dibudakeun duku dunia sedangkan Kangjeng Nabi manaropa dunia tarokaha jelema anu nyaho kana dunia pasti ninggalkeun sebab dunia eta kasiba lir teu beda jeung satogalak sahasi jelema nu neuleuh maung kemudian teu lumpat sahasi jelema nu neuleuh gajah teu lumpat sahasi jelema nu teu singa teu lumpat
kunaon atuh arina lemaung jeung singa lompat besi diterkam tetapi lamun dunia urang bobogohan jeung dunia padahal maung jeung singa mah merusak hanya jasa di dunia doang tetapi dunia mah ngarusakna ieu menuju ke arah batin anu bakal nyilakakeun di akhirat asup ka neraka jahanam abadal abidin antak jeung Kangjeng Nabi manaropa dunia tarokaha jelema anu wau kana dunia geus nyawa kana dunia pasti lumpat tina dunia urang mah ngudag dunia berarti orang mah beloonna ge beloonna deui jadi ti beloon teh 2 kilo gini ka ditu jauh kan sebab urang anu dunia di teangan na ieu keur carita urang mah ieu teu wau berarti kana dunia lantaran urang ngudag-ngudag dunia minimal dunia nu aya urang gunakeun bake ibadah ka Gusti Allah tuh bupati keterkam ku dunia tuh gubernur keterkam ku dunia tu DPR keterkam ku dunia tu MPR keterkam ku dunia tu berbagai manusia-manusia nu jadi big boss dan lain sebagainya eta teh keur keterkam ku dunia di mana dunia yang dituturkan cek nyana puncak yuk cek nyana Bali yuk cek nyana ke luar negeri yuk beli eta masuk hotel yuk urang meuli yuk jajan yuk dunia keterkam nyana ku dunia eta mah nyana mah keterkam ku dunia sebab dunia na aya urang mah ngudag dunia na eueuh adana eueuh jadi teu katerkam da ieu lamun kiai ngudag-ngudag dunia milu jeung partai Golkar aju aya nyana hidup-hidupan eta kiai keur katerkam ku Golkar kiai milu hidup-hidupan di PT ieu teh keur katerkam ku PD nya sebuah dunia ninggalkeun ibadah ka Gusti Allah teu karasa bagi ipis iman dilengitkeun kalazatan ibadah ka Gusti Allah nyana terlena babarengan jeung lurah camat bupati jeung bangsa aktor-aktor gitu politikus katerkam nyana nu kamari mah asar aya di masjid kuari mah nyana aya di pendopo kamari mah azhar magahan budak ngaji kuari mah nyana teh keur ngarumus-rumuskeun lan lain-lain sebagai eta nya ngaranna katerkam nah satungtung kitu bae hirup datang ka pae rugi merdekakeun atuh waduh cara ngamerdekakeun kudu aya nu nungtun mursyid ngaranna kuari nyana aya nu nungtun mulai hirup ngamerdekakeun diri tina dunia anggeus beres alhamdulillah kuari kudu dimerdekakeun ti makhluk sebab makhluk moal kaluar ti dua hiji ngalem nomor kadua nyacat ketika orang robah di alam jeung dicawat berarti orang can merdekakeun diri orang tina makhluk ayalah nu nungtun alhamdulillah kemudian nafsu anu ngabelenggu urang loba kahayang hayang itu mun urang teu diwara nafsu teu diri Allahan urang moal merdeka ku urang kuari diri Allahan hayang ieu di perangan ku urang hayang itu di perangan ku urang kayangna ngan sakadar difokuskeun kana parentah Allah merdekalah urang kuari tina setan teh musuh urang inna syaitana lakum aduwwum bin maka urang nganyahokeun la setan nukos kumaha eta setan supaya urang jelas ngamusuhanana barang dideuleu-deuleu orang setan mah bukna panjang mentak lamun bukna panjang berarti eta setan nomor kaduana anu gendut eta nu gendut setan biasana garendut setan mah geus nu gendut berarti setan geus kitu bae eta mah anu kitu naon cingcina loba eta setan aduh ih cenah jalain setan aing mah jelema okos setan wow
tapi aya penemuan-penemuan baru di sebuah kendaraan di kereta api. Aya jelema panjang buukna kemudian cicing bae. Ternyata barang diteliti-teliti ditanya beungeut nama rahmai padahal buuk nama panjang maka levis. Ternyata horenganan manehanana keur tadarus di jero kereta ge horeng tadarus. Masyaallah. Aya deui di pondok pesantren dibotakan tapi nganjang bae. Jadi lebih baik panjang buuk pakai tadarus dibandingkeun jeung botak pakai bobogohan. Nah, lah cenah aing moal dicukur atuh setan bae tetep. Yembung di setan-setan nyana ngomong bae. Aduh, ampun. Itulah ibadah ka Gusti Allah horenganan terjal loba tanjakan-tanjakan disebutna aqabah. Tanjakan pertama dunia, tanjakan kedua makhluk, tanjakan ketilu nafsu, tanjakan keempat setan. Ketika orang bisa melalui tanjakan-tanjakan tersebut, maka wusul ilallah. Orang geus datang ke hakikat. Lamun orang geus datang ke hakikat mah aya kanikmatan sebab orang teu terbelenggu ku syariat. Urang mah kuari lamun salat eta terbelenggu ku syariat. Ketika orang salat nangtung kemudian difokuskeun make niat usolli fardhu zuhri 4 rakaat mustaqbilal Ka'bah. Allahu akbar. Orang mah terbelenggu ku syariat. Tapi jelema geus datang ka hakikat mah moal kitu. Aing ye dihirupan nege ku Allah, ruh aing ditiupkeun nege ku Allah, sementara ruh aing geus wawuheun jeung Allah di alam arwah geus ditanya, alastu bi rabbikum lain ta aing pangeran sira qalu bala syahidna. Roh kabeh teh ngaku Gusti teh pangeran. Ketika diasupkeun ka awak urang berarti nyana geus wawuheun jeung Allah. Kuari dididik urang teh di pondok pesantren bersyariat berthariqah nyana geus datang ka hakikat asli nama roh teh geus wawuheun jeung Gusti Allah. Geus atuh nu ngahirupkeun Allah, nu ngamaotkeun Allah, nu ngagerakeun Allah, nu nyicingkeun Allah. Kabeh Allah, aing lempang nang Allah, datang ke masjid nang Allah, nangtung di dinya nang Allah. Waktuna jam sakitu pas berarti salat zuhur, berarti atuh geus we teh kudu salat Allahu akbar hakikat. Diusoli-usoli ge eta teh maksudna mendeuk salat zuhur, sementara jelema anu berhakikat bang geus wauheun qalbuna hadir jeung Allah, nu mantak usoli teh kan ngahadirkeun Allah. Lantaran urang mancan terasa hadirna Allah ketika jelema nu ibadah geus ngaleungitkeun tanjakan nu opat tadi, maka hadir Allah di jero hate. Dengan kehadiran Allah lainnya nu ngarasakeun lempang tapi Allah, lainnya nu ngarasakeun takbir tapi Allah, lainnya nu ngarasakeun gerak jeung cicing tapi Allah. Sebab Allah kan maha segala-galana, nyana ngiptakeun Allah, nyana digerakkeun ku Allah. Geus al-muharriku wal musakkin adalah Allah. Geraknya gerak Allah, cicingna cicing Allah, deuleunya deuleu Allah, dengenya denge Allah. Sebab naon? Sebab di dirina hadir Allah. Ketika Allah hadir, maka innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah ketika ngajadikeun sesuatu cak Allah kun fakayakun, maka wujudlah, maka kun fayakun Allah dibikeun ka jelema anu nyana di hadiran ku Allah. Atuh lain nyana ieu nu ngomong Allah geus kun nyana kun Allah. Nu mantak ayang ka Banten atuh beureum bae jalain nyana ieu Allah, ayang ka Irak atuh beureum bae nyana menjalain nyana ieu Allah. Maksudna kumaha? Maksudna ka Banten beureum datang henteu. Asal beureum bae. Tambah sos jelema nu neuleuh tanah saya tak tanah batur ukur habak coba. Maksudna naon tanyakeun usaha. Atuh calom ribut tanyakeun, maju laporan deui geus ditanyakeun usaha.
anu mangjahit atuh geus geus nanyakeun mah ti lain bos dek beuli teh henteu engko ditagih nanyakeun goblok entek sing ade jeung bos mah tuh tanyakeun tatana saha aja ukur urang mah nanyakeun ngukur geus endeu ieu Pak geus diukur geus tanyakeun geus aja kunaon tuh ieu nu sabaraha dibeulina sanut meuli aing mah ditagih nanyakeun jeung ngukur aduh puyeng aing ditelu bisa tah bos dah lah ieu urang lamun nyaritakeun alam tah digeserkeun basa etik tah urang ge nyai-nyayan heueuh oge ngan ulah naon mantak ulah ieu kan ngajina umum mantak bari lalagaan ge urang mun ngaji kos ge serius be atuh ujianna ka imah ge geus datang ka imah langsung ka kamar bluk wah cek pamajikan kunaon dia kunaon jadi kieu tas ngaji pokokna mah bakal ngahakekat urang bakal ngahakekat mentak teu meunang ilmu hakikat dijelaskeun aslina sebab can wayah urangna teu masantren aya nu masantren ge atuh eta tadi ngan umur masantrenna doang nu kebel jadi pondokna mah nyaeta teh kos kitu ye pancen kiai sok sombong sia ulah sok aju ngagetak ka aing kadeuleu kitabna pansa paris salembar aya coretan 2 lembar eueuh salembar aya 2 lembar itu pencatan da eta kos kitu berarti sia teu istiqomah eta atuh ai kitu onam sia sok aju ka aing teh jeneng kiai sok sombong lain sombong deuleu kitab sia malah tafsir Munir sia ka mana eueuh di kuan dijual pakai nganjang tuh kan tapi ja geus kos kitu bae geus rada nyai-nyayan tuh mantap lamun urang ngaguru ka guru mursyid ngeunaheun bakalna sebab naon cara-cara ngahakekatna dibere nyaho kuyan saeutik bae tadi tah atuh kunaon make jeung hesen amat kabelenggu ku syariat ja di alam arwah roh urang geus wauheun jeung Allah boro-boro urang kafir ge rohna mah wauheun ka Allah ketika diasupkeun ka awak urang kok jadi teu wauh jeung Allah nu tadi dunia makhluk nafsu jeung setan ngahalangan ka wauh roh ka Allah ketika nu eta geus dipikeun bray ngagebray ieu teh eueuh tabir eueuh halang jih atuh jeung Allah mah atuh geus teu make syariat harti teu make teu usoli jeung Allah jangan salat dagelinnya anak Allah mantak sa Siti Jenar dipanggil Jenar ka dieu eueuh Jenar ge Allah ka dieu eueuh Allah ge Jenar eta hese mudah manunggaling kaula Gusti bernyat-nyatu antara dirinya jeung Allah sasar teh urang ngomong geus kitu emang teh sasar atuh sasar sebab naon urang mah muhdasah urang mah hadis Allah mah godim masa ngahiji nu godim jeung hadis nah di dieu nu urang khawatir ieu kan nyaritakeun perasaan eta menyaritakeun wujud kidam baqau maqala bal hadis jamunan eta mah sakadar kembang lisan tama budak leutik ge bisa wujud kidam baqau muqalafatun lillawadisi kembang lisan nama jai tauhid nama lain eta nyulusukna perasaan yakin ke jero gelbu di awak urang aya golbu di jero golbu teh aya sir aya golbu mah ieu mah sonubari bentukna okos buah sonubari ketika dioperasi aya jalain eta tapi eusi kandungan eta di awak urang jasad aya daging aya naon garang-garana kulit aya daging aya getih aya tulang di jerona aya rohan geus di awak urang aya roh di kolbu urang aya sir hijikeun gerage roh jeung sir etalah ngahijikeun eta frekuensina ketika aku roh jeung sir maka bakal muka blak muka syafah ngaranna mentak isuk-isuk muka calana muka hasyafah
Bari utek-utekan. Atuh teh kudu subuh bae cek Habib Rojak mah. Kapan maunya aja. Atuh emangnya nama beuki nemu ka siapa jerawat. Nah, jadi balik ke roh urang mah geus baueun jeung Allah. Nu mentak teu nyambungna jeung Allah asa jauh Allah dunia, makhluk, nafsu, setan. Maka Allah ngutus Rasul supaya miceunan halang-halang. Rasul manggeus maksum langsungnya nama jeung Allah bayana naon. Maka lantaran Rasul uswatun hasanah Allah ngadamel peniru Rasul ialah wali mahfuz. Lamun wali lamun Rasul maksum, lamun wali mahfuz. Ketika orang bisa ngalengitkeun keterjalan dunia, makhluk, nafsu, setan, maka urang teh hadir di Allah. Kamana bae aya Allah, mapib jubati ilallah. Dan di jubak wal kecuali Allah. Allah bae. Nah eta lamun geus kos kitu ngaranna berhakikat. Geus lempangna lain aing Allah. Diukna lain aing Allah. Nu salat takbir lain aing Allah bae kabeh hakikat mah jeneng Allah. Urang ge lamun nyarita, budak tabrakan, masyaallah. Ai sebabna mah eta ge nyana kenceng teh ieu naik mobil motorna. Ai hakikatna mah teu geus di ditu mah Allah kan. Urang ge berbicara hakikat mah gitu bae. Aduh, eta budak kawin jeung nu geulis, padahal mah jajore beungeut nama. Ai sebabna mah nu mantak eta nyana beungeut jajore kawin ka nu geulis barahan. Sebab hakikatna mah teu geus nang Allah bae ngahijikeun. Ai ku Allah dibere bogoheun mah sanajan geulis ka beungeut perang atuh bogoh bae. Padahal mah beungeut perang. Atuh nang Allah. Ku Allah ku ari kamari ieu urang resep kada cincin jante. Brek dibere resep ku Gusti Allah. Hese deung ngalengitkeunana aya satu rahasia. Naon rahasiana? Hanya warasikhuna jelema anu nancep hatena anu dibere nyaho ku Gusti Allah. Ieu rahasiana, ieu rahasiana. Kamari resep kana cincin ku ari bau resep jasa. Malah lain sakadar resep ajunyana nampung cincin, sanggeusna nampung, waduh dijualan kunyana. Dicek kunyana make nit. Waduh, anu make HP trek, anu diadukeun, ngagenyai macem-macem. Itu nang jadi resep gua hari. Tanang Allah, isu pageto dipicen deui ka resep hanya Allah segala-galana. Eta kan hakikat nama nang Allah. Nah, urang gua hari bicara hakikat berarti lantaran jadi wali. Geus lamun urang gua hari bicara hakikat ninggalkeun syariat namantak eueuh heula jelema nu geus datang ka hakikat mah. Ketika dina jual beli barang najis teh haram dijual, contoh di pabrik peternakan ayam, di peternakan aya tai kotok, didinya dibutuhkeun ku para petani. Ketika para petani datang ke pabrik dek meuli tai kotok, transaksi lah sakarung aja pendek sakarung sabarit kara tuh nyawan nya nama jasok meuli pan dasarnya na jurigna 4.000 sakarung dijual belikeun, jadilah meuli tai kotok sakarung 4.000 dibawa ka sawah. Haju dipake nyerubuk eta teh kapan barang najis teh dijual belikeun anak. Maka ketika dipake surubuk teu mangpaat, bagus mah bagus ternyata hapa, bagus mah bagus barang geus reuneu kaluar, datang lagi itu bangkong, bagus mah bagus barang kaluar parena, datanglah keong dan lain sebagainya, angin teh banjir teh sebab naon urang nu nyieun ulah. Helah atuh ceuk dina patul muin ulah kitu atuh. Kumaha? Ai nu mantek dialah supaya sacek syariat. Kumaha carana? Kieu atuh. Lantaran barang najis teu bisa dijual belikan. Petani ngomong ka orang peternakan, aing butuh ieu. Butuh naon? Butuh tai kotok. Ngan pantai kotok mah teu meunang dijual belikan sebab najis, haram, teu sah deui.
kieu bae atuh aing butuh tatai kotoknya. Jadi aing bere atuh Gusti teu naon cak anu di pabrik peternakan teh talos jang sia tai kotok sia butuh tai kotok na sabaraha aing butuh 100 karung atuh teu naon nu penting mah tah nu muatanana sakarung bere 4.000 kartid teh los tah jang sia butuh 100 karung butuh ngan pan aing boga karyawan tah nu ngasup-ngasupkeun nang geus bae atuh nyana upahan sakarung 4.000 naon bedana sebenarnya mah jeung tadi. Ayo tadi mah jual beli terima meuli terima ngajual ayo mah lain tah aing mere tai kotok ngan eta karyawan aing bere upah ngarunganana sakarung 4.000 tapi nu pertama mah haram nu kadua mah teu helah ngaranna nu leuwih hebat deui mah kieu Pak je ieu naon ieu ieu di karungan ieu teh kotok waduh aing butuh karung aing mah tah aing meuli karung ieu sabaraha teh karung ieu karung ji tah mah teh kotokan sebodoh teh mah teh kotok ieu pokona mah aing mah butuh karung teh sabaraha teh karung karungna 4.000 cek cenah ieu salembar heuh geus atuh heuh tah bos aing mah ngajual karung teh kotokna mah los jang sia leuwih mantap kan cak aja Fendi bener oge ieu je tuh jadi dikutak-katik mah ngeunaheun bae nu urang lamun nyaho kana syariat mah meunang eta kos kitu mang meuli karung ya kula tadi memeli tama mangan mutan najis kan mutan najis itu bisa dikumbat sama karung menang kula meuli karung 100 karung sakaruna 4.000 eta teh kotokna los can sia teh bogana padahal mah kaler kidul ngulon wetan ge emang teh kotok batai kotok bae aduh cak ahli hakikat lah baraloon kabeh ge anu pertama jual beli bloon lantaran barang najis nu kadua ge dihelah atuh jangan nyahoeun Allah mah sia kajeun ngomong ka kalar ge kieu ge sia butuh teh kotok blon sanajan sia ngomong karung sabaraha duit tak karung 4.000 heuh geus aing meuli karung lah cak Allah aing nyaho sia butuh teh kotok cak ahli hakikat lah geus teu beres tuh kan kurang lamun ngaji Fathul Muin mah bisa diulah helah ketika urang nyaritakeun hakikat haram bae geus ahli hakikat mah kan ahli waro haram mbungeun nya nama kos kitu je ieu mah halal nah los ya kakarak datang ka Fathul Muin ngajina aing mah geus datang ka Arash boh luhur amat sia-sia aing pokona mah aing mah teu da tuh kuari malam munaya jelema nyaritakeun saksa cenah eta duit ti pamarentah teh haram blon eta mah kiaina anu ngaharam-haram duit pamarentah haram bolon kuari malamun kieu mah urang disumbang ti Australia eta duit teh haram lantaran ti kafir asupkeun heula mah ke proposal ka pemerintah di pemerintah makan duit teh halal geus duit duit haram dihijikeun jeung duit pamarentah anu halal sarua jeung anu mustamal dihijikeun anu mutlak ka bawa mutlak cek nya teh jadi halal bisa teu bisa bae sok jeung dalilna Aisyah beuki mah wari ayeuna mah terus bae urang deuk naon di mana haramna cenah duit pamarentah teh jah urang teh kapan ieu ayeuna ngagungkeun ngaluhurkeun berjuang sedengkeun berjuang teh tanpa duit mah kumaha atuh teu jalan sebab aya perongkosan nah ieu mah ulang mah carita syariat bae urang berjuang di negara dibere ku negara ieu teh kapan upah ti negara saha nu ngaharamkeun jah halal baik bae halal proposal ka pemerintah halal baik syariat mah masalah ketika dibalikeun ka ahli hakikat eta mah cai kieu sakali cai kieu bae sebab eta pemerintah meunangna teh agapan tina pajak ai pajak mah eta mah ijma ulama seluruh ulama sahabat kabeh ngaharamkeun deuk diulah deuk dihelah ka mana bae ge eta mah urusanna pikir halal cak pikir cak syariat haram bae sakali ente ngadahar duit pamarentah tek ceuli datang ka bisa khusus salat buktikeun guari mui mana anu khusyuk depag mana anu khusyuk bupati mana anu khusyuk salatna cenah ulah nu kos kitu atuh kiai mana anu sok ka pendopo khusyuk tanyakeun gaji pendi
pugu barang balik di pendopo ge ngan geremet mah sial tempati cenah nek bere 3 juta ing 300 teu nganggap ka aing bolon jasa nanyakeun ka ki podoli mah nya nama bener 3 juta kunaon dibeda-beda tolol tah awas ya ku aing ge protes ka jeung kumaha ge teu nyadar bahwa nya nama lain kiai eta maksudna lain husu enak kos kitu tah aju orang datang dari diundang ku camat aju berkatna leutik camat pelit aju berkatna gede bau pantes bae gede ge camat ieu dikira husuna nya moal bisa bensin kos gitu jadi kajenteun ngaler ngidul ngetan ngulon ge sakali haram-haram bae ahli hakikat ngaranna nu mantak sedakok mambungeun leumpang di jalan raya nang pamarentahnya nama kudu di sisi baik embungeun ngaharamkeun jang dirina leumpang di jalan ngabangun pamarentah tuturkeun ku sia da hakikat modar bisa sia ayo moal udah kali hakikat mah ketika jana nanya kiai kunaon ngaharam-haram emang kunaon atuh jadi oleh dalil lagi atuh leg ku sia dalil ngaji naon sia atul muin ngaji naon sia Fathul Wahab Raudhah Ikna leg ku sia ai kiai naon kitabna Aras oh budak geus anggeus-anggeusan tah atuh mal bisa ngomrol ahli syariat tinggal ahli hakikat atuh mal bisa mandak beunang bae ku ahli hakikat da sebabnya nama geus ngolowong hatena geus eueuh akobahan nu mantak ieu nu mantak di dieu berarti nu mantak cicing di jero majelis berarti ngaji ka jeung hukumage teu kudu diniatan nu mantak mau piring pasti endek dahar ka jeung hukumage nu mantak mau gelas atuh pasti dek nginum nu mantak nangtung di hareup sok berarti bener salat teu kudu usoli-usoli jelema anu nangtung di hareup kemudian make usoli-usoli sarua jeung dek nginum nyokot gelas niat kaula nyokot gelas dek nginum cai panas jeung deui lamun panas teuing dek di lambon make nu tiis abe sedeng cak pamajikanna ka urang kagerogol yuk niat palempang sorangan teh kudu dibuktikan kitulah kama qala Hujjatul Islam Al-Ghazali ente lamun can datang ka hakikat kitu bae riweuh terbelenggu lah ente ku hakikat ku syariat kitu terbelenggu ku syariat capek ente ibadah make syariat coba make hakikat mantep jasa geus urang teh kudu tual-tual ka pamajikan asal urang kadinya pamajikan aya bade cemplak siap berarti ente kudu mama siap enggak sih capek tah ngomong kos gitu mah mama siap kan atuh siap mama juga udah buka celananya belum udah buka dulu dong angel sama kos gitu mah atuh geus bae asal kadinya goblok krewek beres aduh jadi dibujeng enggalna bae hakikat mah teu kudu pupuleupan palipid-palipidaan nah ieu mah keur carita ngan urang mah keur carita syariat nu geus datang ka hakikat ge tetep bae make hakikatna jang sorangan bae ketika dinu loba jelema mau sok ka hakikatan padahal geus datang tetep nu ditembongkeun kudu syariat bae sanajan sakali waktu mah kanyahoan poho meureun nyana tapi ketika nyana itu di halayak rame syariat bae sebab naon engke berbeda nyana salat dina hakikat mah bakal berbeda naon sebabna berbeda teh sebabnya nama aya dina kalazatan jeung kangen mantak rata-rata jelema nu geus datang ka hakikat mah carang daekeun jadi imam carang sebab naon aya terbelenggu ai imam mah pan eueuh ai urang mah pan lain satungtung aing hirup aing bae jadi imam sia mah udah jadi imam geus dikontrak ya ku aing mimbar datang ka aing paeh bloon teh jelema guys panjang dongengna jeung kaharti ge kurang lamun dicaritakeun hakikat mah kaharti bakal kaharti sebab tina roh geus kos kitu tinggal miceunan doang kan cara miceunanna ya ditungtun ku guru nu mantek teu bisa lamun guru oh nya roh urang geus wauheun jeung Allah nu mantak teu nyambung kahalangan ku dunia makhluk jeung setan maka urang piceunana atuh cintana terhadap dunia makhluk nafsu jeung setan saha anu bisa guru mursyid tungtunlah sebabnya nus dihon ka Allah tinggal gitu doang kan tah rumusna kuari manggeus jadi hakikat manehanana tidak menutup kemungkinan jelema nu geus berhakikat turun di morosot jadi bersyariat deui lantaran aya gangguan-gangguan kurang kumaha kibar siso
Dumantak pamal mapuduana penjelema anu teu soledat jadi turun deui tina hakikat kana syariat anu mahfudna teh ieu bil harfi ku huruf korenganan ieu teh isyarah kana hakikat aya jelema hakikat bizat aya hakikat bil asma aya hakikat bis sifat maka hiji-hijina huruf nuduhkeun kana ngabedol tina hakikat aya anu kaluar hakikat ku sebab bil harfi hurufna min teh manana ibtidail goyah lamun ila manana intihail goyah saeutik pisan kurang lamun digunakeun kana ibtida fil makan kitu kana intiha fil makan geus atuh aya jelema wali kagoda ku min min ibtidaul goyah timimitina ku ibtida padahal menyenang geus nguat-nguatkeun maneh aya dina hakikat nikmat tapi turun deui contohna aya jelema geus geunaheun jasa sanajan can datang ka hakikat nyana balik ti pondok magan ngaji jeung santri nikmat luar biasa ka imah ka majlis ka mushola ka imah ka majlis ka masjid kitu bae ternyata dijamin ku Gusti Allah kabeladina ya anu datang ti pihak partai sakali dua kali tilu kali kabong bro nyana ku dunia nah ieulah jelema anu istiqomah dina magahan ngaji ku ari ieu mahfud bil harfi lantaran kadatangan ku min tuh goyang geus tanyakeun ku tamu Waalaikumsalam Waalaikumsalam mamana teu aya ka mana nuju kampanye cak tamu sial ti mama kampanye partai naon ceng Golkar nyana asup ka Golkar mama ku hari emang di pasian naon Vespa wartosna mah cenah hayang Avanza ngan duka kumaha ke maksudna transaksina maksudna hayang ngali cenah eta ge atos ti Vespa mah kana mio atos ti mio hayang Avanza nembe ka peser sedan butut teu leumpang sedan bututna hayang Avanza entos Avanza hayang kawin deui waduh dimrotin jamilatin eueuh nu ngaminan Allahumma zawidni imratan jamilatan eueuh nu ngawinan jang nyana doang sorangan nah iya kaganggu demantak mah mayufadu bimin wa ila nah ieu dah min isyarah kana ngaganggu jeung ngahandapkeun kana kahakikatan nu mentak lamun teu diperangan sampai paeh cek Kangjeng Nabi urang mulai ku hadibil jihadil akbar setelah jihadil asgor perang di medan laga masa kedeung mungkin sapoe mungkin 3 poe seminggu setahun tapi merangan nafsu mah ila khurujir ruh ngagilak saeutik turun ya Allah namentak makin gadituna makin embung gaul jeung jelema makin gadituna makin nyorangan tapi jelema makin memburu aya naon sih nyanana embungeun tapi diburu ku jelema aya rahasian di jerona nyanana hayang jeung Allah bae iyalah mayufadu bimin wa ila wa an wallahu alam bissawab